Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Kamila Syifa. Ayeuna abdi bakal nyaritakeun dongeng bawang berem bawang bodas. Di desa Dalapan aya saurang randa sarta dua anakna. Ngaran randa eta nyaeta Mbok Rondo. Sarta dua anakna anak kandungna bawang berem sedangkan anak terena bawang bodas. Mbok Rondo telaku hade ka bawang bodas. Manehna nganyaah ka bawang berem. Hiji poe bawang bodas dititah ku indungna. Kukumbah pakaian indungna sarta bawang berem. Mung sabot ke kukumbah, karembong indungna palit ka bawa arus walungan. Bawang bodas sieun balik ka imah. Alatan baris dicarekan ku Mbok Rondo. Sabot bodas balik tanpa mawa karembong indungna ambek sarta ngahukumkeunana henteu kacibali samemehna karembong eta papanggih. Bawang bodas naros ka jelema anu keur kukumbah. Aya nu ngomong yen karembong eta di bawahku Nini Buto Ijo. Ngomong cenah Nini Buto Ijo jahat. Tapi bawang bodas henteu paduli. Tetep baris indit ka imah Nini Buto Ijo. Mung sabot geus nepi ka imah Nini Buto Ijo, bawang bodas ngatrok di pantona. Nini Buto Ijo mercenghul. Bawang bodas naros, naon leres ni? Karembong kuring aya di Nini? Leres, jawab ku Nini. Naon kuring kaci nyokot karembong kuring ni? Tanya bawang bodas nanya. Kaci, asalkan anjeun kudu mantuan kuring masak sarta sejen-sejen, sarta anjeun kudu ngina. Sabot bodas baris masak, bodas nempo pakakas masakna, nyaeta tulang manusia. Tapi bodas henteu sieun. Nu penting bodas bisa menangkeun karembong indungna. Sabot bawang bodas geus nginep sawatara poe, bodas kacibali. Tapi bodas kudu milih labuh badak atawa labuh leutik. Bodas milih nu leutik. Sabot nepi ka imah, labuh eta dibelah. Sabot dibelah, eusina nyaeta perhiasan. Bawang berem iri pamustunganana. Berem nuturkeun bodas, tapi berem ngahaja ngabubrakkeun karembong sarta berem oge dititah masak pamustunganana. Berem ge memilah labu anu badak. Sabot dibelah di imah, eusina nyaeta ular. Indungna jeung bawang berem lompat sieun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.